kade jelema sok sare panon batina, jelema nu sare panon batina benta kana kalakuan batur, nyaho kana kagoreng patutan batur, akrab jeung kateu cirgan batur, tapi si eta poekeun oncor teu wawuh kana kagoreng patutan diri sorangan, sehingga dirina asa aing pang nyana, asa aing pang bener batur dianggap saralah kabeh. Well, nya matak nu ngaran hirup gerak teu leuman, namaruk genah jadi kades, genah kana jadi ustad. Asli Pak, matak bisi bapak harayang jadi kades entong wakal kan we antep cenah nu sanggupeun kuring mah teh bareto teu boga cita-cita yang jadi kades naha da rugi atuh drog Pak Kades sambutan nah aya panitia jeung udag punten Pak Kades tilas sambutan coba ka ustad deuk sajam deuk 2 jam ge anggarpan balik tengah game wah sanajan eta ge sok aya nu nyebutkeun ustad game lah paduli teuing we tuh matak nu ngaran hirup gerak cicing dina porsi masing-masing. Anapun kahirupan bapak, kahirupan kuring sarua, bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge ara rosok, sok we geura ngararaku. Bapak keur kakenaan ku daek pangheulana di masjid keur ngelut di samber batur pan embung. Matak geura eureun nyaritakeun goreng patutna batur, hakikatna urang ge sok goreng patut jiga batur. Salah jeung bener milik urang geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur matak jelema nu teu eureun nyaritakeun kasalahan batur siap-siap dirina disalahkeun ku batur matak nu kudu dijaga ku urang teh biwir ngaran-ngaran kahirupan cobaan ibu sumping ka dieu lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil tari ibu bapak sumping ka dieu neangan naon bisi pincu besidik lamun cek bapak sepakat jeung cek ibu neangan ilmu di mana eta ilmu geura tanyakeun ka Pak Ustad nu deukeut ka Bapak MUI al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nu jadi pertanyaan geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang jawab acan geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang acan kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi nah yatim miskin diarantep wae nyeun masjid 3 tahun teu anggeus wae padahal arapal ilmu infak ilmu sedekah tapi nah eta nyeun masjid 3 tahun teu anggeus wae artina karek nyaho kana sedekahna teu bisa ngaluarkeun infak jeung sedekahna bener tuh cenah jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea eta teh ceuk agama tapi naha sakapeung boro-boro rakyat leutik ajengan ge pasea wae 11 jeung 2 3 teu anggeus-anggeus usoli jeung teu usoli teu beres-beres kunut jeung teu kunut teu anggeus-anggeus nu akhirna teh sa RT masjid 2 eusina eueuh berarti lamun kitu ilmu teh di mana lapad wa tasimu bihablillahi jami'a teh di mana tapalkeun ternyata kumaha ceuk hate masing-masing matak jelema anu hade jelema nu alus ku Allah bakal dipilih si eta bakal menang ilmu pangarti anu lega lamun hate geus cicing dina angka kakosongan ai kosong mah teu ngarasa boga nyari urang boga naon gersok bapak baheula kasep ngalempereng koneng ayeuna geus kolot aya nyebut kasep sabab urang mah pun geus robah bu kideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol baheula mah orok eueuh huntuan seuri lucu cobaan ayeuna nini biak huntu seuri da keung